Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat. Puji sinarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan urang sadaya nikmat kasehatan, sinareng kasempatan sehingga urang sadaya tiasa patepung lawung, paamprok jonghok, patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kalih kasalametan mugia tetap dilenjerkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wastapun Givar Haikal Bramantio ti kelas 11 MIPA 7 simkuring nganggem pancen janten panembu catur teu hilap ngahaturkeun rewuh nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo ngabahas penyebab utama pemanasan global. Kukituna supados teu nyangkong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer serta pamilon anu kusim dipihormat serta acan encakana acara anu salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Para pangjejer anu kahiji nyaeta Profesor Dafa Raisa Al-Ghifari sarjana matematika ti Jatiwangi. Buburna ta kaping 17 Agustus 1878. Mantena mangrupikeun peneliti senior ti BMKG. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Anu kadua nyaeta Dr. Febrio Lutfi Maulana sarjana ekonomi anu asalna ti Kadipaten Kabupaten Majalengka. Buburna kaping 24 Desember 1888. Mantena mangrupikeun pangusaha anu miboga pabrik paling ageng di Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin supados urang leuwih maleman ngeunaan jejer anu bade diwaos ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Dafa Raisa Al-Ghifari kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Profesor Dafa Raisa Al-Ghifari anu tos ngadugikeun kumandangna. Sae kacida naon anu didugikeun ku Profesor Dafa. Nyaeta suhu udara di Majalengka teh tos kaasup suhu anu panas nyaeta 38 derajat Celcius. Diperkirakeun bakal terus ningkat lamun pabrik-pabrik henteu tiasa ngolah limbah ku cara anu leres. Kumargi eta Profesor Dafa bade ngayakeun kunjungan ka sababaraha pabrik ambeh tiasa ngoordinasikeun pengolahan limbah pabrik. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Bapak Dr. Febrio Lutfi Maulana sarjana ekonomi. Dr. Febrio dihaturanan kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Febrio Lutfi Maulana sarjana ekonomi anu tos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena ayana polusi udara teh lain ku sabab pedah aya pabrik hungkul, tapi ku sabab seueurna kendaraan anu terus ningkat. Nurutkeun Majalengka tos jadi kota anu ageng. Tapi Bapak Febrio oge bakal tetep masihan izin ka Profesor Dafa kanggo ngoordinasikeun ngolahan limbah di pabrik Bapak Febrio. Nurutkeun Bapak Febrio, keayaan alam kota Majalengka teh kedah dijaga tur tetep asri sinareng nyaman dihuni ku urang sadaya. Kulantaran waktos tos sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang dina ngadugikeun patarosana ngeunaan fenomena ieu kedah ngacungkeun pananganna teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Bapak Reja anu tos ngadugikeun patarosana. Anu kirang lengkep Bapak Reja naroskeun naon penyebab utama anu pangaruhna paling ageng atanapi penyebab utama pemanasan global di Majalengka. Sumangga ka Bapak Dafa Raisa Al-Ghifari kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Dafa anu parantos ngawaler patarosan ti
Bapak Reza anu isi waleran nyaeta penyebab utama pemanasan global di Majalengka teh asap-asap pabrik anu nambah seueur di Majalengka ngagantikeun sawah-sawah sehingga gas-gas karbon anu ditimbulkeun di seueur pada oksigen ti tumbuh-tumbuhan. Teka raos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur sapara kanca nada hapunten kasuhun bilih aya cariosan-cariosan paripos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadaya. Mun sakitu kapihatur hatur nuhun kana pantarosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.